Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tah saha jelema nu ngahirup-hirup awal bulan Rajab ku cara kumaha ngahirup-hirup teh, ku cara tobat ka Gusti Allah, lobakeun maca sholawat malam Senin teh atawa salat sunah mutlak, salat hajat sare heula atuh, salat tahajud, maca Quran silakeun, nu bagus mah ulah sare ta sapenting eta mah. Sapoe teh malam Senin mah ulah sare geus, pokona mah setel TV nonton bola geus. Tarolo eta goblok. Ingat ke pae aki-aki nonton bola tolol. Masya Allah, Masya Allah. Ayana ngeus bau kuburan malah waktu itu nanaona dibebenjokeun ku juri, ku setan urang teh maning maca Quran, maca sholawat jangan teu nyaho kitu ge. Masalahnya ona tambah rupek malah teu mendingan ge malam Senin siap sajadah amparkeun set urang langsung bebersih cekelan tasbih langsung tungkul udang-udang subuh. Masya Allah. Saya ye urang gitu naon ngaranna laksanakeun ucapan Kangjeng Nabi urang, Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kaum nunggu salat nalayana lain lalaganca Kangjeng Nabi. Man ahya sahaja lepan ngahirup-hirup tafsiran ahya loba bil amalus sholih di antarana ku amal soleh. Amal soleh maca Quran, maca sholawat, zikir, sholat ngan hari sholat rogoibah dilaksanakan ba'da maghrib sampai isya 20 rakaat ulang bid'ah sama kos gitunya atau ku pepencitan khusus dipencit jang malam bulan Rajab aya di Arab mah di ditu ulah kecuali awabin biasa itu mah masalah ngan ngahajakeun sholat rogoib mah ulah bid'ah kos gitu mah mun aya di lembur urang digeunggeurkeun ulangan urang mah ulah milu kos gitu lantaran aya khusus lamun urang ngaguguru tasawuf guguru thariqah aya khusus salat malam nisfu Saban aya salat khususiyat malam hiji Rajab aya salat khusus ngan eta mah teu meunang dibejakeun ieu mah keur dongeng bae urang macan datang kadinya ulah milu ulah bae geus sebab urang mah kakarak ge ngalaksanakeun syariat ngatur kos kitu teh bid'ah ulah gitu nya geus beurangna urang puasa pentingna urang hirup-hirup ku ibadah ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Puasana pohara jasa ganjaranana cek Kangjeng Nabi faman shoma minhu yauman imanan wa ihtisaban taujaba alaihi ridwanallahil akbar. Sajelema nu puasa sapoe bae iman wa ihtisaban percaya jeung karena Allah ulah aya unsur-unsur nanaon eta boga ganjaranana Allah ngamisikeun merek ridho ka eta jelema nu puasa. Jadi urang menang karidhoan pak ieu urang ngaji ge hayang menang ridho Allah, salat hayang menang ridho Allah, maca Quran hayang menang ridho Allah. Sebab jelema nu menang ridho Allah surga sakitu bae. Atuh lamun urang salat bae ge Allah teu ridhoan mah tukang neraka. Nu diteangan teh ridho Allah tah puasa bulan Rajab sapoe Allah ridhoan jasa mun paeh surga eta. Poe eta tah poe Senin puasa Rajab paeh surga. Terus mudah-mudahan bae lah. Ya cenah doakeun bae ku kiai. Ngadoakeun ge ridho nah pada gedena ganjaranana sehingga urang mesti menang ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Lamun puasa 2 poe wa man shoma yaumaini jelema puasa 2 poe dina bulan Rajab salasa berarti
Senin jeung Salasa la yasiful wasifuna min ahli samai wal ardi ma lahu indallah minal karam. Boga karomah jeung kamulyaan sehingga ahli langit jeung ahli bumi hese nyebutkeun anak mulia-mulia. Geus teu bisa dicaritakeun we jelema nu puasa bulan Rajab 2 poe, malaikat-malaikat geus hese nyipatanana, nyaritakeun anak, nyebutkeun anak mulia. Nah, sehingga geus teu bisa nyebutkeun ku kumaha. Bau mun datang ka teu puasa keneh mah tolol eta mah. Itu geus dicaritakeun dipropagandakeun ku Kanjeng Nabi seperti eta, urang masih keneh ngarokok keneh wae poe Salasa tolol tah mah geus. Tolol we pokona mah geus. Geus lamun kapanggih ieu nya ku bapak-bapak ya Ki Haji nutuk ngaji ka dieu poe Salasa ngarokok, sebut haji tolol tah mah. Berak nyanana nyebut ka teu puasa deui. Sia ge tolol deui, atuh urang mah perkumpulan tolol bae geus. Tolol jeung tolol. Ini propagandakeun ku Kanjeng Nabi urang abe kabita. Numantak dikitukeun ku Kanjeng Nabi lantaran nyahoeun di tahun 2010 mah jelema tak baroloon. Mun teu dibejakeun ku situ embung puasa, geus dibejakeun ge henteu. Eta propaganda abeh urang kabita tah rada tak nyai-nyayan jijak nya tuh pan kitu. Kitu DP-na cuma 300.000 jam murahnya. Kreditor yang enak. Urang katarik pan eta lantaran asa kahontal. Ieu ge luar biasa ieu. Jadi naon kitu ngaranna ganjaranana. Ieu wa man shoma salasata ayyam sajelema nu puasa 3 poe ufiya min kulli bala'i dunya wa 'adzabil akhirah wal junun wal juzam wal baras wa min fitnatid dajjal harajas. Sajelema nu puasa Rajab 3 poe bakalna ilengitkeun balai dunya siksa akhirat moal diberi penyakit edan, moal diberi penyakit lepra, moal diberi penyakit lampang, moal diberi kakenaan ku fitnah dajjal. Berarti botol gede jasa ganjarana aman, urang mun puasa 3 poe dina bulan Rajab. Senin, Salasa, Rebo, ngehenen karasa jero. Aya bae. Masya Allah. 3, 4, 5, 6 pohara jasa ganjaranana ka-7 di Kanjeng Nabi wa man shoma sab'ata ayyamin sajelema puasa 7 poe Senin, Salasa, Rebo, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu 7 poe tak datang ka Minggu. Ieu kulikot alaihi sab'atu abwabi jahannam. Lawang jahannam anu 7 dikunci jeung eta mah teu bisa asup. Kurang hayang ya asup tidak bisa. Misalnya nu puasa bulan Rajab 7 poe keukeuh hayang asup ka lawang neraka, cek malaikat tidak ada jalan bagimu. Wah, untuk masuk neraka. Jadi hese jasa tahu jadi dikunci atau digembok. Masya Allah, luar biasa. Des teka bisa keneh bae ku puasa Rajab, Masya Allah, sama geus pamustungan tuh. Pamustungan. Paman shoma samaniyata ayyamin sajelema nu puasa 8 poe, futihat lahu samaniyatu abwabil jannah. Pintu surga nu 8 dibuka lebar-lebar. Eta geus dikieun we ku widadari, haji pandi ka dieu. Haji ujang, haji ujang. Ayo katanya, iya cak bidadari geus dibukakeun jang anjeun. Lantaran maneh baheula teu puasa 8 poe kan. Oh, ieu pintu surga neuk lewat mana? Lewat mana? Ieu gerbang Citra, ieu gerbang PSD, ieu gerbang Puri. Silakan dek nu mana maneh tah urang geus boga kartuna asal asup tah dibikeun geus kartu Rajab asal dibikeun teh ka malaikat Ridwan. Kartu apa itu? Ini kartu Rajab ini mah ya masuk. Geus sehat-sehat deui, ya Allah ya Rabbi, berarti ieu urang puasa 8 poe ternyata meuli kartu jang asup ka surga bebas. Jadi aya kartu bebas ge di ditu di surga teh tah aya kartu bebas.
Jadi dulu ku ieu meunang asup ka mana bae. Masya Allah, 8 poe doang puasa cuma 8 poe, urang asup surga bebas. Masih kena teu hayang kene mah goblok. Ya Allah, ya Rabbi, geus kurang kumaha Kanjeng Nabi eta mere jalan ka surga. Wa man shoma 10 ayamin sahajal manu puasa 10 poe bulan Rajab lam yas'al minallahi syai'an illa atahu iyyahu. Lamun puasa 10 poe mun minta moal diengkekeun ge bere langsung ku Allah. Urang puasa 10 poe bulan Rajab, ya Allah, ya Rabbi, majukeun ieu warung abdi asana moal kebel deui ge tah haju menang duit bae kajual warung. Hasil maksud. Tah eta 10 poe pokokna barang pertama naon bae. Nah, ieu kesempatan emas ya. Kesempatan emas besi teu kapanggih deui jeung bulan Rajab, puasa 10 poe menta ngan mentana geus bae urang mau ulah jelas sakira dunia. Loba ge bakal ditinggalkeun hiji menta dihampura dos eta bae. Kadua menta ilmu nu manfaat. Diberi ilmu atuh ku Allah teh geus ngeunaheun da lamun urang geus diberi ilmu caang hate ku caang ilmu. Sebab al ilmu nurun. Ilmu teh cahaya lir teu beda jeung cahaya. Nurullah wa nurullah la yuhda liman 'asa. Cahaya Allah ilmu moal dibikeun ka jelema nu sok nonton TV bae. Moal dibikeun ka jelema nu sok ngridit. Kiai kamari mah keur can ngridit cerdas barang ngridit pohoan hukula kata rajasa di wetan di kulon di kaler aya kiai nu tata dina cerdas barang ngridit cepet hatena eta itu nurullah ilmu Allah cabut wae cak Allah teh goblok sia dititipan ilmu pake ngridit tolol cak Allah cabut deui ku Gusti Allah cepet hatena coba ge kiai nu sok ngridit cak aing cepet bae kajian kokomah salat teh moal khusuk keureut celi anjing kajian kokomah aja aing ulah tuh eta dijabut cahaya Allah cabut naonan cek Allah tuh saya ilmu teu make ka ilmu aing 10 poe moal pati-pati menta kecuali diberi ku Gusti Allah tah nu hayang nyandung kesempatan guys. Asana tak puasa 10 poe, urang ngadoa bae unggal peutingna ka Gusti Allah yang nyandung ka 11 poena. Ujianna ditanya ku pamajikan. Saya ditanya bae pokona mah. Ai ka ditu mah nanya naon bae. Ya Allah ya Rabbi nya wa man shoma 15 yauman jelema nu puasa 15 poe ghafarallahu ta'ala yunubahu ma taqaddama wa badalahu bisayyiatihi hasanat man zada Allahu ajr puasa 15 poe Allah ngahampurakeun kabeh dosana muga tiheula dosa hampura Gusti Allah digantian dosa nu kagorengan ku kabagusan puasa 15 poe geus urang bersih sakumaha orok bae bersih atuh man zada Allah ajr jelema nu nambahan puasa 16 tambahan deui 17 tambahan deui 18 tambahan deui ngan nu bagus nama puasa Rajab mah 27 ulah datang ka sabulan beusi tasabbuh saliru jeung bulan Ramadan jadi 27 poe mun deuk leuwih lewat ke 31 32 atau terus ka ditu nyambung ke bulan Ramadan oh masalah sambungkeun jadi Rajab puasa bulan Syawal geus leutik awak itu Rajab coba puasa jadi kuru bulan jadi lebaran teh kuru tapi bukti dah puasa orang mah lain tambah kuru timbang memeh puasa aya 50 bulan awal 60 lantaran bonteng suripan terus saya alabatan naon istiqomah jasa itu terus segala rupa itu udah mau puasa teh kos gitu jangan pindah ada harta tadi berang jadi peti malah tadi 2 kali jadi 3
Cilok di aya-aya tuh puasa mah di aya-aya. Oh masalah. Ya, penting orang niat ibadah ka Gusti Allah Subhanahu. Sebab memang orang mau puasa gitu, puasa syariat. Tuh gitu. Sekanjeng Nabi wa man sholah sabi awal isrin. Jelema puasa 27. Min Rajab di bulan Rajab. Naima kutiba lahu syiamu sittina syahran. Ditulis kayak jelema boga ganjaran puasa 60 bulan. 60 bulan. Lamun satahun teh aya 12 bulan. Lari berarti sabar tahun dan 60 bagi 12 berapa? 5 tahunan. Jadi urang puasa 27 poe bulan Rajab sarua jeung puasa 5 tahun. Ya Allah, ya pohara jasanya. Iyalah urang babarengan poe Senin urang ngalaksanakeun ibadah ka Gusti Allah malam Seninna terus jeung malam-malam biasana terus urang ramekeun ibadah ka Gusti menta ridona terutama berangna urang puasa. Geus cekola mah aki-aki mah ya aki-aki nomor 50 60 lihat kuari gara sapuan kamar. Pel. Sengitan. Terus amparkeun sajadah. Geus tasbih siapkeun bebeja ka pamajikan. Ieu kitu ieu, Pak, Bapak mah ieu sebulan Rajab ulah diganggu nya deuk puasa. Geus pokona mah segala naon deuk ditinggalkeun deuk puasa. Jadi geus asal ta subuh ieu keluar. Ieu keluar zohor asup deui keluar asana menang 27 poe berubah kulitnya putih. Alabatan kotok lagi negeri aja. Tah eta nu bagus mah kok gitu. Ai geus kolot malah lelempangan jauh nu daek. Hayang kanu geuli sadusan nu daek omo teu gablek duit mah anu daek atuh. Geus mending sadar diri bae babaturan geus ulah jeung parawan, ulah jeung rangda, ulah jeung manusia, mendingan ge ngadeukeutkeun diri ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Geus menang 27 poe puasa ngadoa ka Allah Gusti mun kira-kira ieu abdi geus bersih jasa dosa, geus mendingan paehan bae atuh Gusti. Geus teu kuat hirup di dunia kunaon emang hutang pada jasa. Malaikat kok gitu tambah. Orang puasa kayak nyilibur. Ya Allah, ya Rabbi itunya. Jadi gede jasa ganjaran puasa di bulan Rajab. Tekadkeun di jero hate. Yakinkeun ngazam pinuh kayakinan abdi Gusti saat tos terang ganjaran-ganjaran ibadah puasa di bulan Rajab ternyata gede jasa lewat pengajian asli ti Kangjeng Nabi. Abdi percaya ka Kangjeng Nabi abdi bade puasa sakumaha nu dijelaskeun dina pengajian 27 poe kitu tekadkeun. Tuh Kiai cenah hayang kerja berat panaudi mah di pabrik manggut teu kudu 27 20 bae. Tuh abdi mah boro-boro 20 tilu cenah Kiai nyupir abdi mah ka Surabaya ka mana. Alah 15 poe bae. Boro-boro 15 atuh abdi mah Gusti ya atuh ngaranna ge ngawarung ieu ka pasar teh jeung sajaman. 7 poe. Boro-boro 7 Gusti atuh jalain teh hayang jeung lain teh nyaongan kondisina di imah aja lamun teh mah henteu digawe atuh pikumahan. Nawar keneh tilu ge boro-boro Gusti lain teh hayang jeung lain teh kuat ngan ieu kumaha situasi. Lain teh hayang Gusti puasa teh sapoe ge jasa nyelangkeun jang sampai gantung abang. Wah kitu teu bisa sapoe-sapoe acan budak saumur hirup dibere kanikmatan sehat, dibere jag-jag, dibere jang dahar ngiming. Masyaallah teu kuat sapoe puasa kamalingan. Kamalingan jasa mantap geus azamkeun di jerat 27.
Ai praktek barang murid mah ya murid puasa barang meuleuh kiai di lembur. Si kiai teu puasa aja. Bang kiai sih berajab teu puasa, ustad teu puasa. Ulah nuturkeun ustad. Tong ustad kredit ka jeung kumaha ka situ mah. Ulah sama ustad tinggal ustad ustad ge teu puasa mah aing puasa ulah kitu. Aing mah lain ustad puasa, ustad ge teu puasa. Berarti hebatan aing ka jeung kumaha. Nang ulah haju ngahina ka ustad tidak puasa ulah gitu begitu kan cek bae urang-urang nyana-nyana insyaallah diceritakeun ti Sauban na ugola Ciki Sauban kuna ma'an Nabi alaihi salatu wassalam kaula babarengan jeung Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu dongeng sahabat mababarengan teh jeung Kangjeng dongeng tabiin mababarengan teh jeung sahabat hararanikeun dongeng atba tabiin mababarengan teh jeung tabiin anu bakal terus babarengan eta teh di dunia tepi ka akhirat di zaman Syekh Abdul Qadir mameureun babarengan teh jeung Syekh Abdul Qadir di Imam Syafi'i bala khulafaur rasyidin kitu kan kamari di zaman gitu Syekh Maulana Hasanuddin babarengan jeung Syekh Maulana Hasanuddin kitu banyak terus eta teh babaturan gitu bakal terus datang ka akhirat kuari urang teh babaturan teh jeung camat jeung lurah jeung bupati masalah di dunia mah di akhirat mah bermasalah masalah kiai wanya babarengan jeung bupati teu bagus atuh kiai kos kitu kiai mengadoakeun ka bupati mudah-mudahan bupati gubernur bisa ngalaksanakeun tugasna kalawan sajujur-jujurna jeung saadil-adilna doakeun lantaran eta pamimpin urang haju ulah menta buru tina doa Waalaikumsalam abdi parantos ngadoakeun tuh berarti aja naon ngajual doa tolol tak kiai goblok sama kiai kos gitu kita ditolol-tolol ya tetep baik kaditu deui Masya Allah doakeun tengah penting urang Masya Allah ieu nagara mun nu mimpin RT lurah camat betapa bahaya mun presidenan ti kumahaeun Gusti alhamdulillah aya nu daraek jadi pamimpin abdi ngadoa ka Gusti mudah-mudahan para pemimpin dibere jujur, lurus, adil seadil-adilna sehingga bisa mimpin bangsa jeung negara kalawan sakumaha mistina. Bisa doa tengah beuting ka Gusti Allah. Ieu mah tilok tak kajen kumaha ge nu sok dibere duit mah. Tilok kancak aing tilok. Aya ge ngadoa Allah. Lamun di hadiran. Geus teu kudu make bahasa Arab ngadoana ge bahasa urang bae, beusi teu kaartieun kan ku bupati ku gubernur. Mudah-mudahan, amin. Mudah-mudahan, amin. Provinsi urang, amin. Masa beres baik. Ipis amat. Jual doa. Nyawa yang ke kiai nanti. Mana ya dongeng. Jadi lain orang ekstrim ke pemerintah, lain. Urang mah teu boga ijazah sapira kata di dage makan. Tadina bogana ge ijazah datang ka SMA baheula lah dipaksakeun nyogok saeutik bae. Geus teu bener teu kudu babarengan jeung nyana dewe. Ngan lain haju urang ekstrim tetep doakeun. Tuh Allah Maha Uning. Mantar ka kula mah pejabat balager bae. Ngan teu mara duit. Berarti sebab gua ada sok doakeun nyambung. Itu dah pejabat anu teu bager ka kula aja bager ka sih. Bener sebab kula ngadoa nyambung yang doa-doana. Ngan lamun diundang ka ditu embung. Embung beusi dibere duit. Sakitu dong faktorna anu mantak embung diundang ka pendopo beusi dibere duit. Tah duit eta teh ngahalangan ngeundakeunana salat. Sakitu doang kula pernah dibere aju salat teu husu. Emang tata diri teu husu ieu. Kisah oban babarengan jeung Kangjeng Nabi
Caki sauban pamararna bi makbaratin. Lewat ka kuburan. Fawaqafa alaihi salatu wassalam. Kanjeng Nabi cicing bepas kuburan teh. Lain sacicing-cicingna fabaka bukan sedidan. Nangis Kanjeng Nabi cirambai. Masya Allah. Geus beres nangis Kanjeng Nabi sumada Allah ngadoa Kanjeng Nabi ka Gusti Allah di luhur kuburan. Beres faqultu lahu. Cek kuring ka Kanjeng Rasul, ya Rasulullah lima bakaita ya Rasulullah. Kunaon nangis Kanjeng Rasul. Abdi mah teu hayang ceurik teu naon. Kok Gusti mah ceurik. Faqala saur Kanjeng ya soban ulai yu'azzabuna fi kuburihim. Ya ahli-ahli kubur nu kaliwatan ku urang ieu teh keur disiksa. Masyaallah. Apalin Kanjeng Nabi? Boro-boro gede. Saagung Kanjeng Nabi. Waliullah ge anu dibukakeun hijab mah dikasapkeun ku Gusti Allah apa? Komo atuh ieu mah junjuna. Cek Kanjeng Nabi ya soban haula yu'azzabuna fi kuburihim ta ieu kabeh nu aya di dieu keur disiksa. Deuk kumaha teu ceurikna. Gemanca kuring terus wada'u lahum ngadoakeun ka Gusti Allah jang ieu ahli kubur supaya diringankeun. Akhirna faqaffallahu anhum al-azab. Alhamdulillah ku doa kuring diringankeun siksana kan manta kuring terus eureun ceurikna lantaran alhamdulillah doa diijabah ku Allah reda siksaan. Suma qala alaihi salatu wassalam saur Kanjeng ya Sauban ya law shama haula'i yawman min Rajab wa man nama minhu lailatan ma uzibu fi qulubihim fi kuburihim. Lamun bae ieu jelema nu aya di kuburan-kuburan ieu puasa di bulan Rajab sapoe bae wa man nama minhu lailatan teu sare sapeuting bae di jero bulan Rajab nu mana bae tamata teu sare ibadah ka Allah ma uzibu fi kuburihim wajib ariksa ieu jelema. Petakan pohara jasa cakakan jeung mun puasa sapoe bae bulan Rajab peutingna sapoe bae teu sare ieu moal datang ka disiksa popoharaan